Teteh kabita ih. Teteh ngiler ih liatnya. Teteh pengen nyobain ih makaroni basahnya. Hayu atuh barudak kamaraneh anu kabita ku makaroni basahna gera nyobaan jajan ka warung abi. Heueuh loba pisan nu karomen majar teh cenah kabita ku makaroni basahna. Yeuh da barudak tong boroning maraneh abi oge nu ngeditna. Sok kabita sok asa hayang nyieun. Atuh cenah eteh mah tinggal nyieun we ari kabita mah. Atuh da piraku tengah peuting nyieun makaroni basah. Heueuh pan ari ngedit teh sok tengah peuting nungguan heula anak bocil sare. Atuh da lamun ngedit anak bocil sansare mah wah boro-boro ngedit riweuh nu aya. Tuh da coba tinggal arek kumaha teu kabita meureunanya nya beureum nya ledog ngaruy ninggalna oge. Perasaan lamun teu salah poe ayeuna lolobana nu jajan teh barudak sakola. Dimimitian ku barudak duaan terus lanjut aya si Eneng ieu mawa babaturanna. Tong herannya lamun di setiap postingan abdi sok aya si Eneng ieu. Soalna hampir unggal poe jajan ka warung abi. Kadang jeung babaturan sakolana, kadang jeung mamahna. Pokona mah hatur nuhun pisan we nya ka si Eneng teu mimiti nyobaan jajan ti ka ayeuna jadi langganan. Lanjut ieu ka sorena aya di barudak tiluan. Sarua ieu ge barudak sakola tapi ieu mah sakola SD. Terus ieu teh lamun teu salah mah barudakna aya tiluan tapi nu jajanna mah ngan sorangan. Terus lanjut di dieu teh aya barudak bujang anu datang-datang teh cenah hayang dikontenkeun tapi pas ningali abdi ngaluarkeun HP teh kalah nyarumput. Terakhir aya si Eneng jeung si Aa sarua cigana teh deui karek maluarang sakola. Terus di dieu teh ngaborong makaroni basah jeung pisang keju. Pokona mah halatur nuhun pisan we nya ka maraneh nu poe ayeuna geus jarauh-jauh ngahaja jajan ka warung abi.